kusim kuring dipihormat teka langkung rerencangan sadayana langkung ti payun urang sami-sami muji syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Margi mung barokah sareng rahmat mantena urang tiasa rumungkulung dina kasempatan ieu hadirin sadayana. Dina danget ieu sim kuring bade nepikeun pidato ngeunaan watek budaya Sunda. Ari Sunda teh asalna ti takecap su anu hartina alus, anu ngabogaan unsur kana kasayan, singer jeung pinter. Harti kecap Sunda teh luhur pisan nyaeta gumilang harti. Kecap eta henteu ngan dilarapkeun dina panampilan, tapi aya dina manah urang Sunda. Sadayana dina kahirupan urang Sunda seueur pisan kabeungaran seni jeung budayana. Salah sahiji nyaeta tarling. Di wewengkon Cirebon, tarling singkatan tina gitar suling mimiti munculna di wewengkon Cirebon jeung Pantura Jawa Barat zaman Balanda taun 1835an. Tarling pepeku sarupaning kamonesan aya seni sarimpi jeung tari topeng minangka bubuka acara parengincak bulan hajatan teu di desa teu di kota. Masarakat teh anu nganggap tarling harita tarling kaitung anu pangpayuna diangon. Kuno boga hajat mung pangaruh dangdut anu diwanohkeun tina taun 70-an. Ngajadikeun tarling direformasi jadi tarling dangdut beuki dieu tarling klasik kadeuseuh. Ku organ tarling anu teu merlukeun modal gede beuki dieu kasenian. Tarling beuki kadeusek ku kasenian modal gede beuki dieu modern pangaruh tina globalisasi jiga musik pop jeung rock modern. Seni gitar suling atau tarling Cirebonan anu kungsi dipikaresep kiwari ukuru asna lagu-lagu tarlingan ukur kadenge. Dina kaset komo sanggeus ditinggalkeun ku maestro-maestrona. Para hadirin sadayana urang teh kedah ngiring ngamumule kasenian anu jadi kabeungharan urang tong nepi ka geus ku kasenian luaran ngajadikeun urang poho sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.